warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dari Serang Abdi Maulana Samsu. Dina wartanya eta Panser ditetapkan di Car Free Day Bandung. Panser jenis anu gedeg kali genep komodo 4 kali genep buatan Pindad ditetapkan di Car Free Day Dabu Ahad. Tangtu bae Panser Nusa Sarina dipake dina paparangan teh didatangkeun ka Car Free Day lain bikin ngabuburak lahayan. Ditabukeun teh dina raraga sosialisasi acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional anu ke-17 nu tahun ayeuna ngasongkeun jejer inovasi untuk Kementerian Bangsa. Kitu sakumaha anu dijenterkeun ku Wike Wijayanti, Humas Kementerian Ristek Dalam Negeri. Ngahaja milih nembongkeun Panser Anoa jeung Komodo lantaran mangrupa panser unggulan di Indonesia. Malah diwali negara-negara ASEAN geus rea nu maresen panser pikeun kabutuhan nagarana. Hal tektas ngarangan dipilih teh dina 10 Agustus. Acarana baris dimimitian di tanggal 8 Nepi ke 11 Agustus di Gedung Sapura Bandung. Dina eta acara bakal ditemukan mangpirang pangabisa anak bangsa dina bidang teknologi. Diharap ngaliwatan acara samodel kieu aya rasa kareres di masyarakat karena produk teknologi buatan anak bangsa. Sekian ti abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.